nya sadih pisan leuh urang awe kan nu mantak ceurik nama ke ditinggalkeun ku kolot lain yang cerikan urang kaharep kumaha eueuh kolot lain ningali adik-adik duaan sare ka tukang kudaekeun sare ini lho sare ka bapak Ade jelema kabeh pasti hayang ngasaan kawin teh katungkulan ku kolot duanana mah hayang kolot araya keneh meureun berarti cita-cita kahiji eta mah geus eueuh tah budak ayeuna leuh urang sing yakin we rek usaha naon oge pan loba sainganna pasti aya wae aya usaha nyala komo jadi pengangguran pan sainganna loba pisan pengangguran mah pengangguran masih laki-laki tidak beruang mah anjir dianggap sampahan di buku awewe mah mentok ka ditu ka dieu geus tong ngarep eta anjay ayo ucapan cewek anu bager mah lain kitu carita beda deui nya kita berusaha bareng gitu posisi geus rumah tangga geus ti memeh rumah tangga ka proyek geus rumah tangga ge peproyekan kan da ngan kudu yakin teh urang ngarek usaha naon oge da milik mah bakal beda orang saprofesi da anger milik mah moal sarua beda kumaha urang tekuna ngaleukeunana meureun Meureun ente ge teh lama ka proyek lah ansap proyek urang di 2018 da naon da Jatiluhur teh aya masa-masa sulitna usaha kolam teh mabok we nya mabok lauk dibere mabok eta nu kasulitanna lain sarupa perusahaan kabeh kabarus nya ayeuna tukang kuli oge loba ngalanggur ngepak aya rek ngepak naon da laukna ge eueuh pakan nya meureunna sarua kabarus kabeh bukan momen lauk keur mabok ieu mah Jakarta tah da rumah saya teh boga pangabisa geus ngaduk we nya pengalaman ngaduk kumaha tah ngaduk anjir sedih we pokona mah keur jeung babana si Opong teh eta gaji teh tibang 80.000 nya gawe karek saminggu ge encan HP anu mau kabeh hari teh saproyek 18 siki saputing ngahuleung anjir nya mah kabeh ge nya HP kan murah-murahna 2 juta kan hari teh kan keur zaman aya ieu Android Galaxy kabeh untungna teh teu saurang teu bisa ngupahan sarerea sih upahan iraha anjir hayang mulihkeun duit 2 juta sok gawe tibang gaji 80.000 kai mah oge tibang balik bisa ngirim teh saminggu 250 300 Enggak, eta milu jeung si Opong unggul pernah nu sejen tah leud sabaraha bulan urang teh nya di beupa si Opong teh lanceuk mah jeung profil miluna tah intina mah selusina ge gede lah da urang digaji 120 dibang idim kan 80 beda 40.000 lumayan tadi leukeunnan da bukan mah sabaraha bulan nya nyari gawe mah da sabulan sakali ngan cuman terakhir teh inget terakhir peproyekan teh keur budak rek disunatan meureun sama keur mah gaji naik dasar milik budak meureun heuh gaji naik gawe bagian dinu geunaheun nyen eulis tah eulis sakeuling imah teh heuh tibang ngaduk sapoe ngaduk saember 2 ember lobana gawe nyaan bersih wae eta mah maksakeun keur sunatan mah keur basana rada gede gitu
nying calengan tuh kunaon maksakeun Profil sebelah rata-rata gaji nah gitu. lamun posisi orang ngenekan eta masuk dipake pikasirik kan ku badanan mah Heeh. nya katingali dah tuh jajan bararasihin teu karare celuk tingkos Henteu. tukang bata anjir tah profil mah datang semen heula deh orang miluan gawe gede aja di Dundungan oge 200.000 kade frustasi orang tuh gaji mah emang gede gawe geunaheun ngan pusing nate ngarek balik eta duit sok macet weh Ese bayaran. heeh jeung aing kudu sundar sindir we ka si Dundungan teh rarese kosok balik ka Mekah wae da eta mah niatna oge keur lengoh hayang cari pengalaman hungkul jeung hayang nambahan babaturan gitu balik-balik teh tibang nyasa duit 20.000 dijemput ku kolot teh di kolam teh kasih si cai teh lamun teh dijemput pas-pasan BHKB duit teh da atuh kelengong mah 2 minggu balik saminggu balik ngan geus rumah tangga mah sabulan ngisuk geus hoream anjir ketemu sasalila geus hoream gawe teh karasa da sabulan mah tah gawe 50.000 da eta mah lain usaha urang mah mana cenah boga duit teh cek inung urang Asal boga duit ya renan. Dites ge inung urang teh beunangan teh jadi gawe teh eueuh tibang bisa mawa oleh-oleh apel nu karar itu teh gocengan teh orang dengan pengalaman hungkul ganti aing ngalaman jadi tukang nyortir lauk teh gaji tibang ngagorok sakolam tibang 30.000 Ngagorok ka kolam teh. sakolam teh kitu ge lamun kuduaan bagi 2 15.000 tah emang sabab aing nyortir makan isuk-isuk urang posisi nu encan sare nu encan dahar balik-balik teh dianyuk anjing aing tibang kuat 3 poe mewek aing teh beda teh hayang ini gawe di nyortir kolot teh tibang nyicerikeun we kolot lagi mah Samaru kumaha beureun. Kitu saya paling ngarbit mah ngan lamun bisa mah gawe di cai teh cenah bari salat kitu cenahnya ikut makan kana salat ibadah rada ringan bapak ge baheula pernah cenah ge kuring ngepakan bapak mah tara lepas dina waktu salat mah ngan mun ku aya mah sigana teh kuring ngepak mah geus lain pagawean jelema ieu lah Katindihan teh kutas tak poho ibadah ge adi urang tah si menye Pak anyaran kolot maot naon atuh gawe rek buka usaha sorangan cenanya cek lanjut rek kumaha mun bisa mah cenah tah lamun bisa mah kan cek maneh oge lamun hayang bisa mah berarti maneh kudu neangan heula jeung modal usaha eta sabaraha modalna hayang usaha eta teh berarti anggar kudu eta heula da aing mah bisa mere da teu boga kitu hayang dagang sayur cenah aya channel babaturan cenahnya kitu andanya cek AF teh bisi ngadeka proyek diajar cenah jeung Darwan moal kudu ripuh jeung babaturana da manehna ge sok jeung eta kabeneran proyek eta di Wanayasa deukeut ayeuna mah cenahnya ngan tibang saminggu ting 2 minggu mah teu lila eta teu lila jual alus milik jual anu neangan manehna we kita ngajar teh di pesawahan budak teh meureun kurang teh nya da dimilikan ku Allah ge meureun untuk kudu ripuh kan sanggeus model di ditu mah aya nu butuh guru ieu teh ning panggilan teh naon disebut teh les privat anu les ngaji teh kieu ai model si menye eta boga jatah kolam teu nya encan da keur aya bapa mah da kan lengoh keneh berarti nu meunang jatah ibaratna ai ente ieu ngarintis apa ieu mah urang mah meunang ngarintis sorangan rek sataun ieu mah nya eta mah kan kolam kolot urang mah tek dibere akuan oge da urang kawin 2014 lauk ge keur kaharti keneh dina sawadah teh 12 juta kabagian teh gote-gotena teh 5 juta
penghasilan lauk ya. Bari jeung pakan dipanganjukeun ku kolot. Urang mah teu bang beli benih hungkul. Haye ge sian nanya anu yang anjing beli benih. Benih ge keur murah keneh zaman harita mah. Ai si Ipa si Ai mah atuh teu keur basana. Sedih pisan eta mah. Nya sedih pisan leuh urang awewe kan nu mantak ceurik nama ke ditinggalkeun ku kolot. Lain yang ceurikan urang kaharep kumaha eueuh kolot lain. Heeh. Ningali adi-adi duaan anjir aratah keneh. Boga lancek raripuh keneh. Urang centang tuh bisa ieu gitu nya Dan ngadidik bisa nangtungkeun. posisi orang mah urang geus lain-lain deui urang geus boga pamajikan gitu geus boga budak. Lamun dina boga teh mah moal bisa boro-boroan kana jadi adik gitu. Sedengkeun urang mah harita seueuh gitu. Keur aya kolot mah. Ayeuna kieu we. Cita-cita jelema kabeh pasti hayang ngasaan kawin teh katungkulan ku kolot duanana meureun. Hayang kolot araya keneh meureun. Berarti cita-cita kahiji eta mah geus eueuh tah budak. Geus eueuh. Urang alhamdulillah pan ka eta keneh. Kasaktian keneh ku kolot. Ceurik teh aing inget ka dinya ka Adi. Geus eueuh teh. Geus dikapentingnakeun teh. Ayeuna katingali cenah teh budak bisa seri-seri keneh keur loba batur kieu cenah teh keur hareureuy keur ngawarangkong. Dina masa sendiri mah don. Pasti. Saya nu buka ceurik. Bapak penting-penting teh siga naon. Kulinting ka belah ditu. Ka tengah imah, di Imah Cipariuk apal can Imah Cipariuk can ya? Pernah harita jeung ente? Heuh, pernah. Sare ka tukang. Teu daekeun sare. Nyuruh sare. Kunaon. Ingat ka bapak. Adi awewe. Adi awewe keur mah bungsu meureun. Rumah budak keneh urang harita mah. Lumayan lah. Da mana lagi geus dicaantin eta teh. Aya ente ieu ngarintis sorangan di pihak sabaraha? Wah, ka itu sabar-sabar. Da pokona mah. Cuman ge urang mah ladang ieu kuliah sorangan tibang aya duit 2,5 juta meureun di kolot teh. Sep. Mah boga tabungan cenah ieu 2,5 juta. Bising kapake teu puguh ku emak. Jeung mana engke bisi emak geuring kumaha-kumaha lah intina mah meureun. Aing bisi rek dipake heula mah. Ku urang dipake nampung drum heula. Aya teh urang ditampungkeun kana drum soalna eta teh drum teh keur hese leuit. Jadi teh rebutan. Emang aing nganjuk mah meunang gitu nganjuk dibere. Ngan cuman keur hese barangna. Mantep keur aya teh setokeun. Teu karasa leuit. Teu karasa. Mulaina teh dina drum heula meureun. Dina drum heula ngalimbah heula. Urang atuh kecan boga saung. Milu di saung babaturan. Menang karung 500 iki ge pan teu heula di saung batur. Pokona saung batur pinuh heula ku karung. Teu puguh we pokona mah. Urang dah teu boga palabuhan sorangan teh kitu nya. Padahal aya drum mah bisa dituna di sisi diajarkeun heuh. Ai karung mah da meureun kahujanan jeung kaur anu maok teh kumaha mehapekeun di saung batur. Aing geus kenal imah mah pan jadi channel teh loba leuh. Loba dedengin. Kete anu butuh jaring teu, jaring murah sekian. Urang nyangan. Heeh. Channel anu hayangeun. Mun urang butuh naon ge pan sok pada narawaran aya ke tukang liliaran mah leuh. Heeh. Pasti ieu loba channelna gitu kan. Butuh gombong teu cenah ieu, kembali lah bayar murah. Tah didinya urang. Butuh da bakal laku ira-ira oge gitu nya. Tampung. Tampung kurang teh. Da pertama urang keur aya duit. Tak hese lamun ngitungkeun modal sabaraha mah. Jadi istilah naon teu sakaligus bro gitu. Teu nyaho teu sakaligus. Kan kitu hungkul bedana usaha di darat yang di cai. Atuh dulu di darat mah hayang ngala duit 200.000 sapoe ge. Kudu usaha naon hese di darat mah. Takan kolot osok dagang gorengan moal esuk. Aji sok sedih teh. Sok jual curhatan ngan mun urang nyamper gitu. Ayeuna mah dagang teh teu laku, saya teh bawa cenah nya.
bal-bala cenah bae daharan cenah jeung lagi situ geus bagikeun tadi ge kumaha cenah ka ieu tilu cenah ka ieu tilu ka ieu tilu set ayeuna mah cenah ih dagang teh terteraku cenah aya si itu meureun dagang mah kembae dan sedeng gelekan Loba milikna payana saingan sakitu set tibang kabeli di jeung isukan cenah naon jeung dengan sangu. kembae mah gitu. Alhamdulillah orang bisa mere saya tiga-tiga lah seminggu sekali mah kolot gitu. Minta amprok-amprok yang kolot merenya bisa nanya cager mak cager daman geringnya sok nelfon chef antar berobat Cara dicai orang kalau tuh di sisi kolotnya nih tapi nangka gawena dagang kurang kan di pangajiankeun warung sudah siang daman eueuh jajan oge saha tuh di Cipariuk makan ramena sok sagadeng teh leuh bang kaselapan ke duit kolot 2 juta setengah gitu oke lamun dihitungkeun mah geus eueuh nya orang pertama ngolam teh meme si Ipa kawin ting miliknya si Ipa ting kumaha lauk teh pas gede deh sawadah keur mah tibang boga lauk teh 2 wadah dengan 4 petak ke sawadah hiji sawadah ieu hiji kan leutik aing nyare naon kitu nya ka di heuh kawin nyarekeun lauk we nya meureun eta milik manehna jadi jeung hajat teh dia ongkoh jeung bawakeun ongkoh di situ harita berarti urang ge karek satahunan urang na satahunan asalna opat kan teh ieu seri 8 ieu biasa aya ieu rada ambisi ya aya duit mah gitu nya ai dijadikeun banda mah meureun katingali gitulah hemat naon teh mang eta Surya pikiran teh teu kaeusian kembae kumaha engke geus nangtung kieu mah da laku dijual oge dina KPP deui mah kitu nya pikiran teh ka dinya we urang aya milikna meureun kaeusian kabeh 8 kotak ayeuna ini 8 eta ge nu 2 mah anyar keneh bulan kamari meureun nangtungkeun teh sataun meureunna nangtungkeun ieu teh setahun mungkin dia mah mun kana limbah urang geus 2 tahun setengah 2 tahun setengah 2 kali lebaran leuwih meureun kamari lebaran teh ibaratna lamun limbah mah eta mah jang sapopoe lah gitu nya ari ieu mah mun cara nyeun perusahaan mah nyeun perusahaan sorangan gitu da urang henteu nyak anjuk pakan teu nyak anjuk teu wani urang kurang kan dijieun pelajaran eta nu kolot pernah da sok mararanis di awal bae geus ningali aya laukan loba mah nyarampeurkeun teh meuli pakan di mana di dinya sok sabaraha meuli sok cash cash boga duit mah entong kes-kesan pakan balikeun naon we cenah eta pakan mah ngajuk we urang diajukan tong mayar mah cenah teu kudu misalna sabulan dibere jangkana sabulan heula tempona misalna 30 juta sing 15 juta lagi bisa kan orang embung da eta mah bakal cerita manis di awal teh ya anger dan perjanjian mah kita kudu lunas da ngaroro deh ujung-ujungna mah urang embung ambil pusing sekuatna modal urang aya meureun dimodalkeun eueuh pre heula ngan lumayan geus rada muter lah jadi asal duitnya rada tipis pasti lauk kemejehna gede kan ai pakan teh mah kan da modalna gede teh meuli pakan ai beuki gede kan beuki olok pakan olok geus sapoe sakarung teh anjir boga 4 wadah ge ngan geunahna teh meureunna urang teh tempo panen teh teu loba hitung-hitungan geunahna teh bebas urang rek meunang sakumaha oge rek dipake sabaraha-baraha oge gitu kan angger berarti gedena gede di limbah nya da kumaha ayeuna mah geus geunah meureun loba relasi loba channel lah istilah pasti nawarkeun teh meureunnan ka ente butuh nu alus meureunnan ka ente nama butuh
ngabuang nu urut meureunan ka ente. Kan double jadi nanti orang mah dinu alus boga Dinu goreng dinu butut lolobana hijina dinu alus mah teh eta mah tara sing kurang di 20 siki mawa teh tapi nu encan dumuk orderan teh ge beak-beak wae da samirikna meureun pokokna mah bekerja terus Bang Jani selagi ada pekerjaan mah sampai para tetangga bilang bos ada uang dingin enggak pinjam dulu kita sampai batur teh bilang begitu bukan mah udah atuh dina susahna pan urang tara gogorowokan di JNS we itu hungkul berenang orang teh ayo urang lain teu boga kapusing ngan teh sorangan ayo urang mah gitu batur teh nyahoan cuman tidak berisik senang aja taunya orang mah seneng aja padahal anjir seneng banget pokoknya si Ipa oge si menye keur posisi di ditu keneh di pagawean keneh nya bah di keur ngajar keneh sep urang bagian naonna lamun hayang milu gawe jeung maneh teu kudu bagian naon teu milu gawe doakeun we ceng teh aing papanggih mah ceng teh meunang milik heuh atuh kembae diajar ngan urang mah ningali berkahna we ceng teh mun maneh ngamalkeun ilmu geus geunah majelis geus genapan tungtung nama ayeuna pemutahan ge kan dijieunkeun eta didukung mah aya nu ngadukung diatur ieu jadi dasar teu kabagian dicai kan di darat bagian manehna mah di pemoyohan masantren ge di keluar SD ayo urang mah diperjuangkeun ku lanceuk sita sakolah lah teh geus keluar SD teh bari rek masantren oge beri sakola masantren ge jadi teh tujuanna duanana masantren teu angge yeh teu ieu teu lila sakolah teu anggeus ke kelas 3 teh urang mah keur keluar masantren teh bah kolot mun pika ngomong teh asaripuh sakitu asaripuh keneh maneh teu masantren cenanya ngabiayaan teh usaha teh keur masantren mah babari meureun diarusahakeun balik-balikna nya urang keur lain kumaha teh bah ka kolam teh Bang cicing ngadan sare di kolam teh boro-boro daek marah bisa kekele acan aya nu jajan di ladangan ku urang duitna ka urang aya nu nguseup ku urang da anjeurkeun balikna encan rokona kolot awe mah cek urusan nepi ka arah sing boga banda sagede Gunung Cirelawe ge bakal beak gitu lanceuk mah aturan kieu eta teh panen ya dipiheulaan isukan teh ka bandar lah sampeurkeun sita mah nyokot duit cik duit panen padahal mah teu disita beunang tah naik 20 juta naik 15 juta nya pake ulin kita baik-baiknya 2 juta 1 juta subuh pekerjaya-jayana heeh tah anjir mun inget ka adi teh anjir adi urang mah bagian dariku nya kasebutkeun teh ge masih keneh kabagian urang harita kebagian keneh urang mah masih sekongkol keneh kebagian urang mah kolot di Ramah Hadi oge keur dioperasi seminggu ban lauk sakolah mah beakna oge urang jadi anak warnet baheula leuh maraban ieu maraban Point Blank kan kudu modalan eta bang mayar warnet mah nepi ka esuk mah 20.000 ge mayar warnet nongkrong ngan ngududna jeung barang dahar jeung cashna meuli baheula mah teh tibang mau duit 500.000 teh kanyahoan saung kolot teh keur rame nu dagang ge kan dina dagang rame da tuh nu jadi dulur teh pan baner lauk anak buahna loba teh jadi kadarinya kabeh duit teh recehan 50-an 100-an nyokot 500.000 teh kanyahoan aing mah hayang malikeun mentak cita-cita teh aing mah lamun boga penghasilan kahijina hayang bageur teh ka kolot heula da mun dihitung-hitung hayang mayar jasa moal kabayar jasa kolot mah ngan hayang utamakeun kolot heula ayeuna karek kieu we leud minggu ayeuna asa can mere ka kolot isukana mun misalna pinuh seret bedang 500 benang bati 500.000 kalau rek mere
Geus bukan gitu tah. Heeh. Ngaloyong mah misalnya urang teh tebang aya orderan teh tebang 10 siki nganter ke drum teh ka dinya hungkul. Kita sok ngadak-ngadak. Biar tuh, iya drum itu jadi ngarehab cokot. Biar siap. Bersat. Luwih di target eta teh 500 hayang 500 teh. Tapi orang sok ingat karena jadi ya ini mereka kolot ya pasti cing. Ai lancik sabaraha lama ya? Lancik mah di Jakarta. Jakarta Jakartaan kan lancik mah. can bisa ngarintis deui. Ngan cuman manehna mah itu kabetan turun di cai teh kaji mah udah dina modal. Heeh. Kaduana segala bidang dicabak lancik mah. Heeh. Nek jualan kolam, jual beli kolam gitu, nek ngarehabna, rek naonna, rek ngepak rek naon. Geus majar teh geus eueuh senian, usaha di cai teh. Selinu meureunna. Mane usaha di cai mah nek jadi calo-calo. Mangga geunaheun jadi calo mah. Tibang nuduhkeun hungkul atuh modal kota, manehna mah geus pernah jadi calo ge. Purah neangan lauk gitu. Neangan lauk. Siap ya panen dia cenah panggil. Persaingan di cai maneh geus ngasaan. Saha naon wae. Istilahna geus eueuh minat teh meureunna di Ngabanar cai. lauk pernah. 4:1 Sep. Nah, 4:1. Dina 4 kali pengiriman teh, batina mah sakali, 3 kali rugina. Komo urang nah teu giat, teu mimilu ngawal ka ditu mah. Dipaekeun ku supir oge atuh. Paeh sekian, aya batina sabaraha. Sarua nya. Padahal mah kan supir mah papinter-pinter. Eta loba di kituan meureunna. Mun urangna tibang ngandalkeun HP hungkul mah mentak di Belandaan. Ripuh. Usaha di Indonesia mah ada atuh aneh. Untung we cek perbiasaan teh silih ari oge cari uang teh. Cuman lamun dina mulusna teu mah tukangan mah ada yang ngajongkol. Kena embung dai rugi mah maneh lagi dai penghasilan saeutik mah hayang aya leuwih wae jelema mah. Naon oge hayang leuwih. Geus aya nu penting mah geus nangtung we meureunna kieu. Nya Tinggal meureun boga aset tambahkeun, boga duit kana asetkeun meureunna nambah kolam, nambah bini. Pang-pangna di cai mah anjir lain modal saeutik. Meureun aya 3 bulan sakali mah meureun ngasaan tibang nyekelan hungkul duit 20 juta mah gitu. Tapi mun usaha di darat mah kan centang tuh 3 bulan yang 20 juta. kacekelan duit segitu. Berarti sakali panen teh bisa nyekel sakitunya? Bisa. Jadi nganteng duit teh, di panen ke panen teh teh kosong we. Pokona asa geus ada ribu ya. Duit geus saeutik deui gitu lah tipis lah. Tibang aya jeung Bang Dahar hungkul. Pasti lauk geus siap panen aya.